Dina sahaya urang diundang ku almarhumah kadarieu gerak kula rek carita cenah ieu setahun ka tukang mah masih keneh aya di luhur bumi tapi kuari geus aya di jero bumi. Gerak ka dieu gerah di pendi cek keneh siap geus teu layak maneh mah hirup di dunia. Nu butuhan satu nu butuhan konyana onderdilna geus tapi nu jelas mah teu saha henteu nu kolot teu nu ngora teu lalaki teu awewe henteu tukang ibadah teu tukang maksiat teu ulama teu wali teu nabi henteu jelema raradutan tetep bakal balik. Ulah kena-kena orang gagah, kena-kena orang sugih, kena-kena orang teh ningrat. Polisi ge paeh sarua. Polisi anu sok nangkepan jelema paeh sarua. TNI modal. RT koit. Kiai maot. Beda tah seti. Beda ka Kangjeng Nabi mah pupus, namun ka kiai maot, namun ka polisi mah paeh, namun ka Haji Pendi mah is dead. Anu jelas mah teu saha maot. Urang sering nyaksian anu paeh komo kiai santri ya nyaksian sakaratna mandian kemudian mungkus kemudian nyalateun mawa ka kuburan terus dibukaan di jerona. Masya Allah eta teh urang teh nu inggis bata begitu urang diasupkeun ka jero terus dibukaan boeh teh ditempelkeun di pipi urang kana taneuh anu kuari jadi kebanggaan komo artis mah awewe bola-bola da geus geus teu kudu dicaritakeun. Masya Allah make koas. Tapi isuk pakai toa dibuka ditempelkeun dirapetkeun pipi kana taneuh asal tina taneuh kembali kana taneuh. Eta mobil nu ngabereleng eta istana nu ngabereleng eta tanah jeung rukona ngabereleng teu diajak jeung teu dibawa ka jero kuburan. Nu milu ka kuburan adalah amal urang sakitu pepeling teh cukup tah sakitu tah amal urang nu milu ka jero mata engke teh kiamat Gusti Allah teh ngadamel sangkalala anu puputranana aya 10 putran gedena eta sangkalala songsrong teh gedena ieu sagede langit jeung bumi atuh teu kudu ditiupkeun diasupkeun we ka dinya geus dijieun 3 dibikeun ka malaikat
tukang niup songsrong saha tukang niup songsrong saha tukang niup songsrong aing mah lain nanyakeun malaikat si hotel nih jasa sih ya Allah Masya Allah maksudna tilu kali niup tiupan pertama tiupan kedua tiupan katilu kesimpulan mah panjang dongeng teh ieu mah kiamat beres rata ieu kan bakal hararudang deh Kaji Pendi udah Ibu Hajah almarhumah udah Di Supari udah Kaji Tatang udah Ki Wahab Ki Alpo Ki Lukman Har udah kabeh Presiden Jokowi udah Harto udah Gus Dur udah kabeh ieu nu ngeri teh mawa amal masing-masing renungkeun ku urang kajian batur mah presiden ieu tamanya nama senang di dunia ai urang renungkeun ku urang lu pernah dipaling ku urang sendal jepit misalnya nangkon ditarang ayo sia nangkon ditarang sendal jepit geus dikitukeun ge kurang hese di dieu bae sendal jepitan kajahoan kudu bogana waktu di dunia nah ieu sendal jepit aing ye teu kudu hese malaikat sebab sendal jepitna di dieu nangkon Masya Allah deres sendal jepit mah deres lamun anu maling motor beat beat siapa bacaan teh sok tepuguh eta motor nempel di tarang teh kumaha coba ya motor nempel di dia di tarang ya Allah tuh bisa kebayang renungkeun ku urang udang di kuburan masing-masing namun nu pernah maling deh kumaha coba deres motor ken motor masih deres ken nu maling kebo teu kabayang urang Pasir Gadung ieu urang nemburan dia ieu nemburna naon ieu Carewen hah Pasir Jaya tukang maling kebo kabeh di dieu mah baheula mah di dia tukang maling kebo beneran di lain lalagan tukang maling kebo kebelah dieuna leuwih parah tah renungkeun ku urang udang ti kubur pernah maling pernah maling kebo ieu kebo nempel di dieu deuk kumaha coba ieu sasada nyanana sasada geus cak jarakeun sia kebokulon mimilu ka aing ngomong nyanana papagawean sia cak ya Allah ya Rabbi renung-renung gerage besi urang poho renungkeun ku urang engke udang ti kubur teh ku Kangjeng Nabi kan dititah aya di belah mana jeung bakal kumaha urang waktu digiring ka mahsyar teh ti kuburan masing-masing Masya Allah nu matak para aulia Allah para ulama salafus sholihin careurik ke tengah peuting nyeung ceurikan engke ieu kumaha ketika dihudangkeun ti kubur amal urang masing-masing teh bakal tembong nu maling nu korupsi nu mabok nu zina geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lamun aya jelema nu teu salat di dunyana Kangjeng Nabi geus kajelaskeun bakalna diganti beungeutna jadi babi. Tingali geura ge dia kitabna dina hadisna. Gudang ti kubur ari awakna awak jelema ari beungeutna beungeut babi. Bakal jelas eta teh anu di dunyana teu salat. Lain sakadar nyarita kitu engke urang kumaha. Lamun engke kapanggih di masar kabeneran neuleuh Haji Pendi beungeutna babi. Itu kumaha? Lain kulum-kulum bae. Beungeutna babi. Gusti Allah. Ngeri. Pan ditanya meureun ku urang dia, "Ieu lain Haji Pendi teh loba omong." Keki kok jadi beungeutna kos geus loba omong sia. Nah Haji kok jadi kos kieu goblok sia. Sia ge ngaca orang sia ge sarua. Orang papada babi ngobrol gitu. Inggi surang renungkeun ku urang hirup lain sakadar di dunia moalila. Ibu Hajah almarhumah ngorakeun kakakna Haji Herudin ngorakeun Haji Mamin sehat walafiat babarengan jeung kula balik di Jakarta. Penyakitan maut mun nyaho kitu mah ojol jeung dibawa ku kula. Aduh masuk wani kula mah norong 1 miliar. Aduh tuker teh itu mah bisa nyupiran ka mamana jeung kula kahibur kula ge jeung ieu puyang nu aya. Atuh bisa diojol. Renungkeun ieu mah sakadar renungkeun lamun aya jelema nu di dunyana ngadaharan riba maharam na ieu kapan gede na sagede gunung Uhud. Kangjeng Nabi nyarita gara rendut urang inggis Masya Allah mangkaning kuari mah barang haram teh atuh geus nyulusup. Boro-boro mobil kuari nu dikredit haram, motor kreditan haram, geus teu asa haram kuari. Sakitu dijelas-jelaskeun bae ge, roti dikredit roti. Masya Allah. Ini kumaha coba hayu? Kulangan sakadar mapelingan. Tadi bae barang kula maca kitab tengah haja bari ngedeng gitu. Pandai Haji Pendi mah membari ngedeng teh nya mah maca koran. Kieu eta deres koran anu anyar beubel. Urut di pasar teh ya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Udah mah ini koran teh suka yang seurik ya. Pos kota mah rame tah koran. Ieu pos kota. Dibaca. Rumah sakit di Jakarta kebakaran, 15 mayat melarikan diri. 3 dokter terbakar. Goblok udah coba. Pos kota mah tolol. Aing mayat melarikan diri gara-gara corona ya jadi puyang nih. Nah, iya renungkeun ieu, renungkeun. Ngadahar riba beteng bakal gendut. Jelema nu zina teu eureun-eureun dina zakarna dina parjina jeung dina sumutna kaluar getih jeung nana. Masya Allah barang kukula ditinggali ya karim. Jelema anu zina di dunyana teu kaburu tobat ka Gusti Allah, kaburu maot. Bakalna kaluar nanah di barangna, di zakarna, dina farjina jeung dina sumutna nanah jeung getih. Inggih ya Allah ya Rabb. Berbagai-bagai siksaan-siksaan kukula ditinggalian sedih oge kula ge barang maca kitab teh bari ngedeng teu kaburu anggeus ajur PHS. Kitu teh asal maca kitab beter PHS. Seakan-akan kitab teh obat tidur. Nah iyalah sebuah renungan. Ketika jelema digiring ka mahsyar teh eta amal-amal urang
bakal milu jeung urang teu bisa indit ti urang. Tapi aya jelema kasep. Woi, kasep biasa. Wa wajhuhu kal qamar. Wajahna percis kos bulan purnama. Kasep. Jelema kabeh neuleukeun ku kakasepanana kana kakasepanan. Hajunya nana tenang be. Kalem jelema iring-iringan nya nama tenang. Kasep. Ditanya senyum. Ku jelema kabeh dilirik senyum. Kasep be kasep. Masya Allah. Akhirna kabeh naranya sebab ajibna luar biasa. Hari itu si nu kasep teh saha? Nabi lain. Hari itu si nu kasep teh saha? Eta teh Rasul lain. Hari itu si nu kasep teh saha? Ieu waktu di dunia na jelema biasa cuman salatna rapi, wuduna rapi jeung salat-salat. Jadi wajahna heran kasep, leungeunna heran, sukuna ge heran. Ieu jelema nu waktu di dunia na teu eureun-eureun boga wudu. Jadi asal batal wudu deui, asal batal wudu deui disebut dawamul wudu. Padahal mah lain kiai, padahal mah lain ustad, tapi nyana ngadawamkeun wudu teu meunang bae nyana mah batal, asal batal bae wudu deui, asal batal wudu deui. Ta eta engke di akhiratna teh kasep biasa. Mun awewe geus eueuh bae pokona mah di dieu mah. Di dieu mah atuh potonganna eta Gus dari. Eta nu ayeuna di dieu teh ya mun wudu bae, nah eta engke di akhirat teh geulis. Masya Allah. Henteu kudu hese-hese ibadah teh. Dawamul wudu bae, ulah puasa ieu mah. Maksudna puasa Senin Kamis teh kudu maca Quran ge ai daek bae, ai teu daek ulah. Geus sakitu tah ngan dawamul wudu asal kiih wudu. Ngisang heula. Gisang wudu, itut wudu. Pokona asal batal wudu, geus. Wah, eta mah geus ganjaranan. Coba Haji Tatang bisa saminggu dawamul wudu, ya keureut ceuli. Atau eta tadi ta MC tah, Jerusdi. Bisa 3 poe bae lah ulah saminggu lah. 3 poe bae asan kiamat sugro asanna. Ku berat-berat teh dawamul wudu. Ulah masalahna geus pernah nyobaan coba aing hayang ulah batal wudu, maksudna ulah batal asal batal wudu asal enggak capek ika ganjaranana kabita tapi ngalaksanakeunana. Masya Allah. Ulah-ulah jauh teh sumur deket bege deket di imah urang kuari mah unggal kamar aya cai waya kieu mah kieu bae henteu wudu henteu eta tah kuari teh baheula wakan ka sumur babarengan salembur hiji tapi eta darae. Nah ieu keur carita sebuah renungan mumpung urang hirup keneh nah ieu ganjaranna pohara jasa horenganan nu dawamul wudu teh masyaallah caang kasep geulis bahkan awewe mah teu kudu hese-hese asal maot salakina ridoeun geus pintu surga muka kabeh asal maot salakina ridoeun atuh geus. Sedangkan ieu almarhumah maot Haji Suparina keur di Mekah atau geus balik ka dieu kan entos palak balik di Mekah doang ridoeun jasa atuh geus sama ahli sorga nya nama atuh geus asalakina ridoeun nyanana maot didoakeun ku salakina nu kakarek balik teh Mekah geus dina heuneus dumantak lamun jadi awewe geus ulah kukumaha ka salaki
ridho bae. Nah bae tah. Maksudna besi ge di benduan salaki bendu bahaya. Geus jamual kebeli hirup di dunia hari kalah. Kak, bisi dek hayang nyandung mah kula mah ridho bae geus. Ayo geus sabodo kakak bae geus pokona mah tah. Kula mah geus eta geus tambah geus sorgana ge sorgana deui. Sorgana ge sorgana deui. Ya Allah, ya Rabb. Aya awewe cumplang campling. Buukna tilok di sisiran. Mandi jarang. Bajuna tilok salin-salin. Warna kulit da geus teu ngarupa. Ketika aya jelema salat kunyana diganggu bae. Lamun aya riungan-riungan kieu nyana mah asup kitu tah. Aju goyang lalagaan. Ngaganggu jelema. Ya, otomatis disebut edan. Wanita gila. Edan. Di Baghdad harita eueuh hujan. Panas. Setahun eueuh hujan sehingga pemerintah nitah ke masyarakat supaya istisqa. Eta pemerintah ngayakeun istisqa, asal pemerintah istisqa dipimpin ku kiai pemerintah, lain hujan tambah panas. Kos kuari bae. Kuari lamun pemerintah ngayakeun istisqa anu jadi imamna muih tambah panas. Lain diurang lain. Di Cikupa. Di Cikupa mapan lain negara Indonesia teman. Seringkali kiai teh lamun istisqa teh diijabah doana mata kula ditita istisqa embung ge. Pernah kula ditita istisqa ku sababaraha masyarakat, kieu cenah istisqa bae ja ieu cai geus entah. Emang kunaon entah. Kunaon embung. Emang geus diijabah doana. Aing izin. Izin ka Gusti maksudna. Kajelema mah teu izin ka Gusti. Tah. Aju kiai-kiai kuari di Baghdad harita ngayakeun istisqa. Ya Allah, ya Rabb, sarua bae. Kumpul kiai-kiai hebat coba. Begitu kumpul kiai-kiai jeung pemerintah karumpul di lapangan istisqa, ngadoa geus kieu bae sing kurucut kesang kapanasan. Eta si awewe teh gong jojogedan gigian bae. Nyana mah lain amin kakeprok. Hayo sia mun cara kurang kakeprok. Nyin greget bae. Akhirna ditewak ku kiai. Diuk sia. We naon? Ulah ngaganggu aing keur ngadoa. Sakieu teh atuh ngadoa teh diijabah mending diganggu. Tolong sia ngomong aing. Atuh jang naon sakieu ngadoa teh diijabah mah. Kepanjang-panjang doa ieu dibaca itu dibaca ka hizib-hizib cara ki ato dibaca. Tapi teu diijabah keneh bae. Teu mah lain hizibna teu panjul teu manjur lain. Kurang mandi meureun. Nah, sak awewe teh jang naon pembacaan ge bakal teu diijabah. Akhirna coba maneh. Hayo coba ngadoa. Cak jana teh geus kabeh ulah aya nu ngadoa jeung ulah nu ngaminan, kula bae nu neuk ngadoana. Cicing ngaminan ulah ngadoa ulah. Kula nu ngadoana sorangan kula mah. Hayo coba sia. Kabehan kudu cara ricin. Ulah aya anu milu amin acan. Langsung nyana ngadoa make bahasana bahasanya bae lain make bahasa Arab. Ya Allah ya Rabbi, karunya jasa ieu pamarentah nagara jeung kiai-kiai berikut manusia-manusia butuheun kana cai datang ka sing kurucun kesang. Gusti karunyaan ieu jelema teh harayang cai abdi
Ieu ka Gusti nyuhunkeun supaya turun hujan. Abeh ieu jelema nu datang ka dieu balik teh mawa rahmat Gusti yakni kahujanan. Abi moal eureun ngadoa minta ka Gusti lamun encan hujan datang poek we dilurat. Langsung ceplas terus hujan gede. Akhirnya jika jadian lah hujan. Jadi itu jelema merenung kabeh pan ieu cenah eleh kuno edan urang ya. Jadi ieu ngadoa seorang wanita edan cumplang campling sok ngaganggu jelema tapi doana mustajab amat ieu. Eleh ieu urang kabeh coba urang tanyakeun coba ieu urang tanyakeun ieu saha ngaranna jeung kumaha ieu bisa diijabah pos ieu. Akhirnya daratan tadinya Neng. Iya Neng sebenarnya ngaran saha si aslina. Abdi ngaranna Rihana. Iya mandek nanya be bisa diijabah doa kieu teh boga amalan teu boga amalna naon. Henteu juga nu wiridan teu boga. Atuh bisa diijabah kieu teh kumaha? Geus kagambar cek badehanana di mana kula ngadoa pasti Allah ngaijabah. Setiap kula ngadoa Allah selalu mere ka kaula. Ieu rahasiana naon? Rahasiana salila hirup kula mika ridho ka salaki deuk kumaha bae salaki kula mah ridho jasa ka salaki mere alhamdulillah salaki teu mere alhamdulillah. Salaki hayang kula mah siap, salaki teu hayang kula mah masalah. Kula mah pernah nawaran nyandung ka salaki. Mentek salaki kula mah alhamdulillah datang ke pernah nyandung sababaraha kali. Kula mah ridho jasa. Salaki kula kuari geus maot, kula hayang babarengan jeung salaki kula mah moal kawin deui. Sebab kula hayang bareng jeung salaki kula teh ya waktu di dunia anak kurang pati ibadah tapi kula ridho bae ngan kula hayang bareng jeung salaki ku kula terus bae didoakeun salaki kula sehingga kula teu pernah eureun ngadoa ya Allah ya Rabb meta pangneulekeun salaki kula di jero kuburan teh apa salamet apakah ieu cilaka lamun masih kene cilaka kula terus bae maca Quran maca sholawat zikir khusus jang salaki kula ulah keur hiruplah keur di jero kuburan masih didoakeun keneh bae. Akhirnya ku Gusti Allah dibere ditempokeun di kuburan anak ternyata salakina cilaka terus bae maca Quran maca sholawat zikir dihadiah-hadiahkeun ka salakina kulantaran terus ngotot ka Gusti Allah mere deui kasyaf dibukakeun salakina geus aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Berkat pamajikan anu ridho bae ka salaki mustajabud da'awat hayang naon bae nya nama asal ngangkat leungeun dijabah ku Gusti Allah. Henteu boga amalna naon asal ridho bae ka salaki. Sakali deui asal ridho bae ka salaki. Sakali deui asal ridho. Sakali deui cak awe teh dasarna cenah meureun. Awe mah kitu bae asal dibejaan kos kitu bleh. Gitu. Tak bumbungna awe mah ngaji lamun aya nyandungan. Bo, cenah mah ngadaengkeun kos itu teu hayang. Hayang na kieu nya nama. Salaki kajen kuku mah ge gagah sugih geus naninggolah nyandung tah. Eta nu aku padahal mah dititahan nyandung watak mah moal. Kula ya mawa babaturan ya aya hiji rangga haju geus nyerahkeun ka kula mah kumaha kiai bae beusin deuk dikawinkeun ka saha kula mah ridho dititah ta ku kula ya nu dibawa ya MC dititah dimodalan geus aya anu ngamodalanana nduk ngemas kawinan make emas 30 gram geus aya duit geus aya anu nduk meulikeun dipan geus aya awawena ge aya juk siandek henteu eueuh kawan nya eta teh MC tadi embung atuh kukula kuari dibikeun ka haji pendek kumaha nya haji pendek embungeun ditunda deui haji pendek awewe la dumpung
Nah, ialah sebuah renungan ketika orang kiamat, ya Allah ya Rabb, Masya Allah, digiring mawa amal masing-masing. Ya, lamun anu tadi maling, anu zina, anu mabok, anu korupsi, anu ngadaharan haram jeung sajabana, geus jelas bakal kababawa. Lamun geus kos kitu nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim geus moal aya kalulus, pasti cilaka. Pasti jasa. Nah ieu lah nu kasep anu geulis. Geus puguh anu salat narapi jeung tahajud-tahajudna jeung duha-duhana eta mah geus teu aneh. Ieu mah nu dawamul wudu salatna sekedar biasa tapi dawamul wudu kasep jeung geulis. Nomor kaduana ridho ka salaki. Endeu kumaha bae ge ridho bae ka salaki. Nah, aya hiji awewe di lembur ya, di lembur kula ya. Eta hiji awewe teh dicandung malulu ku salakina. Ke kawin deui jeung urang Karawang, ke kawin deui jeung urang Subang, ke kawin deui. Tapi nya nama seuri beta awewe. Ku kula ditanya, "Bibi sih ieu dicandung kok tenang-tenang lah tuh jadi awewe." Kos bibi mah kieu bae ai keur aya ka imah salaki bibi, ai keur mah salaki batur kajeun. Teu ngeunaheun teh kana hate nya. Asal tiis. Wah raja setan. Ya Allah ya Rabb. Akhirna maot si awewe eta teh. Eta maotna senyum. Maotna senyum. Ya Allah ya Rabbi Gusti si awewe. Henteu kadeuleu ibadah nu sejen. Kamu henteu kadeuleu ibadah nu menonjol mah. Ngan eta bae kukula langsung ditanya, bibi mah bagona tenang. Eta kos kitu jawabanana. Ngeunaheun sakali deui kukula dikembalikan deui nya. Bibi ieu kunaon? Make jeung tenang lah cek nya teh bibi mah kos kieu ieu. Cek nya teh ai keur datang salaki bibi, ai keur di batur, salaki batur sabodo bibi mah senang bae nu aya. Tenang bae nu aya, kakarak manggih kula mata saumur buleud hulu. Cek ulang Garut bagus itu tuh teh. Saumur nyunyuhun hulu. Kakarak manggih awewe tenang, kula mantap ditanya tenang sok ka imah. Begitu maotna senyum. Ya Allah ya Rabbi, lain carita di kitab tah mah. Urang lamun carita cina kitab mah geus loba pisan. Loba lah geus. Lain lalagaan, lobana teh para jasa. Aya awewe dicandung kemudian maot. Sagesa maot di jero kuburna teh, di jero kuburna langsung dibukakeun lawang di kuburanan. Dibukakeun lawang. Tak ari ieu lawang nu ka mana? Bareng di deuleu lawang ka sorga. Manehna deuk ngaluncat ka sorga, cak malaikat ulah waka ieu bakal karak di alam barzah. Maneh teh kakarak di kuburan ngan pitempateun maneh itu. Tah, ieu lawang ieu ge lawang ka surga keneh. Kok ieu bisa aya dua ke ieu ka surga ieu ka surga? Lantaran salaki maneh nyandungna ngan dua mun opat jadi opat lawang. Cak nya teh hanjaka teh dititahan. Da ku baca ayo. Atuh aja sal eta. Sanajan didongengkeun kitu ge tetep we ulah. Urang eta bakal dongeng kitab tah mah. Dongeng kitab teh jelas tah. Nah iya kan iya mata dongeng asli tetangga. Masya Allah karim senyum nggak jelas asal pan sakarat teh kos gilir ka katuhu gilir ka keca ke kaluhur katuhu keca ke kaluhur lamun plak di katuhu min alamatis saadah lamun set plak di kenca min alamatis syaqawah cilaka lamun ke tukang malik askos syaqawah cilaka ning cilaka urang kan ieu teh nyaho nasib urang Masya Allah kadi nu mantak mumpung masih keneh urang dibere kesempatan nu pernah mabok ulah leutik hate tobatan nu pernah zina ulah leutik hate tobatan nu pernah judi ulah leutik hate tobatan ulah kieu putus asa lah aing mah ngadengikeun kos kitu geus sakalian aing mah tukang zinah geus dah salira hirup aing mah di zinah bae lah jadi akhirat mah moal manggih geus mending di dunia bae lain kitu tobat ka Gusti Allah tobat nu zinah nu mabok nu judi
tobatan ka Gusti Allah. Gusti kamari teh abdi teh ieu teh kajurung ku nafsu, abdi teh zina. Ngadenge kieu ngeri Gusti. Abdi ayeuna semet ayeuna, ti mimiti ayeuna abdi moal deui tobat Gusti ka Gusti. Moal deui Gusti. Abdi tobat, abdi teh pangnembongkeun ku Gusti teh. Lamun bener abdi tarima tobatna pangtembongkeun, lamun teu ditarima pangtembongkeun, pangjelaskeun antara ditarima jeung teu ditarimana, Allah bakal nembongkeun. Tobat urang teh itu ditarima apa teu ditarimana engke ku Allah ditembongkeun. Urang tobat tina zina, tobat tina mabok, tobat tina judi, berbagai dosa, lamun urang tobat aya tanda ditarima jeung teu ditariman atuh aya. Aya tandana bakalan karasa ke ku urang. Okos jelema teh ieu teh ibadah diangkat jadi sholihin karasa ku sorangan. Diangkat ke derajat jadi wali bakal karasa. Jelema nu jadi wali teh ngarasakeun bahwa nyana teh jadi wali. Walaupun cek sekawal mah henteu karasa ke ku jelema-jelema nu diangkat jadi wali. Sebab naon? Perasaanana bakal berbeda, ninggalkeun perasaan itu kahiji, kadua, katilu. Jadi boga perasaan nu lain deui. Nu mantap mentang mata ti peuting teh wali mah kuat. Sebabnya derajat tak aya di dinya. Ini mah zikir, maca sholawat, tengah peuting teh tundung. Sebab aya di dinya makomna ngeunaheun. Seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah atawa perasaan aya Gusti Allah teh. Nu mantap moal tunduk atuh kos urang jeung kabogoh. Urang boga kabogoh, urang Cikupa ngaranna Sarwiti. Nah, kapanggih deui jeung Sarwiti ya. Sugan teh mah eta ngaran Sarwiti eueuh, orek aya. Kamari datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana Zia? Abdi ti Cikupa, sangaran Sarwiti. Orang sia nu sok aing dia. Aya orang kita Sarwiti. Ampura nyasarnya cek ulah teh. Ya Allah, ya Rabbi. Nya. Nah, urang deket jeung ka bogoh urang, atuh mal tunduk ka jeung kumaha ge. Ya urang bogoh itu bogoh. Masya Allah. Urang ka Allah sarua bae. Hendak maca Quran, zikir, maca sholawat. Lamun tadi geus salat, geus sare wa tahajud. Apakah aya eta tunduh mal aya? Sebabna di dinya makomna. Matak lamun urang maca Quran aja tunduh lain wali. Lain teh mangkos kitu mah. Iki nu diajak kukula ngarakuna mah wali. Heeh, sekian aing ge wali meureun. Palingi siapa? Takos itulah. Ieu mah keur carita derajat karasa ku masing-masing. Wari urang ge ngaji bodoh, ninggalkeun bodoh jadi pinter kan karasa. Urang tina bodoh teh wari jadi pinter karasa. Tadi bener teu bisa maca Quran, wari jadi bisa ninggalkeun bodoh kana pinter karasa. Anu tatadina urang teu bisa maca amil jurumiyah barang diajikeun bisa ninggalkeun bodoh amil jeung jurumiyah kuari pinter atuh karasa eta keur carita zahir-zahir kuari ku perasaan-perasaan atuh engke karasa ku sorangan nu mantak ngayakinkeun bakal ka sorga dirina teh ngayakin di sorga eta teh kulangan geus boga ilmuna ainul yakin yakin teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin. Hakul yakin ma para anbiya wal mursalin, ainul yakin ka para aulia-aulia Allah. Ilmu yakin mah atuh urang bae kuari dibarere ilmu yakin. Saenggeusna nyaho mah urang ge atuh yakin. Ai 2 tambah 2 sabaraha sia? 2 tambah 2 5. Heuh sia mah goblok. Guru sia saha Haji Pendi paingan. Moal pinter-pinter jeung guru lagi kos kitu. Bukan 2 tambah 2 4 eta teh kan yakin kajunting kukumaha ge 2 jeung 2 mah 4 ngaranna ilmu yakin rukun wudu aya sabaraha nanyakeun ka Haji Pendi 12 aduh sia mah tuh kan daripada kurang cek bener teh emang bego nya lah mah karek nyaho kan urang dieu nya bego aing mah tiba heula nyaho nya nama bego teh memeh lahir tah
Ieu teh rukun wudu sabaraha? Genep. Yakin. Nah, hiji kadua katelawat ku ayeuna urang ngaji boga keyakinan bahwa rukun wudu teh genep. Lamun teu pas asa teu sah karena ilmu yakin. Ilmu itu mah sakadar ilmu pendidikan. Nah, kabelah ditu namakan perasaan. Sakumaha anu kukula caritakeun kamari teh. Coba pangjelaskeun tentang ayana Allah, pangdalilankeun. Cuman ulah make dalil makhluk. Allah aya. Allah teh pangeran. Mun nya Allah pangeran jeung aya pangdalilankeun tapi ulah make dalil makhluk. Ngadalil make makhluk mah Allah aya. Naon dalilna? Aya dadamelanana. TK tah kos kitu. Taun tah mah. Geus jarahot tah mah kabeh ge. Ji, cedaku. Ulah make ji. Coba bener teu sia. Kiai-kiai baheula teh ditanyaan kabeh eueuh nu bisa. Nu bisa ngajawab, ya kabeh ge dalilna pan makhluk atuh. Aya Kiai Ahmad baheula teh seorang waliullah. Hadiah sia nanya pangeran teh aya, Allah teh aya, tapi ulah make dalil makhluk. Heeh. Wari kieu sia pernah teu ngalalakon naik parahu? Pernah. Kadeuleu ku wali mah bahwanyana pernah naik parahu. Pernah teu sia di parahu teh goyang ku ombak. Hampir ti kelebu. Bener cek eta teh ulah pernah jasa. Nah, aing nuk nanya ka sia, waktu eta parahu kena ombak, terus kena angin, jauh ti dulur, jauh ti babaturan, jauh ti dululungan, sia merontana ke mana? Ayo, babaturan eueuh. Ayo sia. Hah? Babaturan eueuh. Sahabat karib daya jelema jauh kabeh sia karita inget ka sa pangeran cenah. Duh diinget ku sia pangeran sa Allah. Tah karasa ku sia ku perasa. Dalil bahwa ayana Allah henteu kudu ku makhluk ku perasaan. Nu bantak lamun urang geus boga rasa bahwa Allah selalu hadir nikmat. Komo lamun urang geus kolot aju Allahna terasa aya perasaan di diri urang moal daek kolot modal si eta WA-an mana tuh lo sia mah aki-aki gaul berarti pinarakalin tanya janji tak saksiannya ayo sia ngomong sia aki-aki wewean aduh teu boga etika itu teh ngaranna kos gitu iya aki-aki batas susur ulah leutik teh teu geus leutik mau tas beng 10 maksudna bari jualan tah lamun aya perasaan kehadiran Allah beda mah hiji moal boga TV kajen teu diharamkeun teu kudu diharam-haramkeun cara anu aspek teu kudu kedua HP moal hayang boga HP sebab isin ka Gusti Allah kehadiran Allah geus aya. Katilu moal eureun-eureun maca sholawat bae teu kudu kadengean maca sholawat teh ieu mah asal aja lemah Allahumma sholli giliran we eueuh jelema kieu tah ieu babaturan aing kos kitu kabeh heran aing ge kalbu maca sholawat tenang ke bakal maca sholawat. Nah anu balikan deui nu tadi aya jelema anu kaluar ti kuburanana digiring ka mahsyarna anu cekas deui beungeutna ieu anu sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawa cekas kana wajahna mantak ulah eureun-eureun maca sholawat teh urang nu resep sholawat naon cenah sholawat munjiat mangga cenah sholawat naziat taziat urang mah nariyah barang kula ka Maroko ka ditu horeng anu nukilna anu nyieun sholawat eta horeng kampung Tazi barang kula ditanya mana sholawat nariyahna barang dibaca sarua jeung di urang Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina halu bihil uqadwatan farjubil qurab wa tuqta bil hawajin sampai selesai horeng di ditu mah ngaranna sholawat taziah
lain naria sebab nu ngaranna urang Kampung Tazi. Ya Allah karaknya barang ka Maroko tah maca sholawat lamun di Banjar urang aya di muridna saantero Fatul Muin eta mah sholawat Mukhtar. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asr wa tiryakil aghyar wa mimtai babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Disebutna itu salat anwar atau salat Mukhtar Banjar atau isi gosah salat isi gotah atau salat waduh urang resep salat naon sholawat naon tanya sia sholawat nariah resep henteu munjiat henteu Mukhtar henteu isi gosah henteu sholawat Ibrahimnya saruan henteu ih siapa resep berarti resepnya siapa sholawat masyaallah pang pendek-pendek na bae atuh sada sahabat nanya Gusti abdi baca sholawat nu kumaha Allahumma sholli ala Muhammad udah selesai kitu ngan make sayyidina urang mah sebab urang mah ahli sunnah wal jamaah cak Kangjeng Nabi ana sayyidu waladi Adam wala fakhra kaula teh kepala anak Adam teu sombong mantak urang nendedan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina eta bae eta geus pendek biasa ulah loba-loba sampai sapeting 4444 tuh kan geus ngajoak ti heula heran aing mah pancen hayang caang di akhiratna geus lamun teu kuat 4444 444 ese aing ngomongin si eta mah nya bangun teu beuki teh kitu tah lamun teu kuat 444 dia asana ieu mah budak dua asana ieu asana dua ieu mah ya 44 lo pakai ini tinggal dibagi 5 kan sholat sabaraha 44 bagi 5 cepat nu benar sih itu percayalah percaya aja mah ya tuh benar tuh salah baik 44 dibagi 5 mah nya 8 9 nah dasarnya nya lamun teu kuat 44 unggal mantu salat 3 geus bae cenah lah 3 ge cenah kula badeg bari leumpang oh masalah geus bae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli aduh eta engke di akhirat teh ge bakal kaduhung sebab naon caangna saeutik urang kaduhung teh moal di dunia moal kuari engke di akhirat engke mah di akhirat teh anu tadina tahajud opat kaduhung di jero kuburan teh aduh aing hanjakal teu 8 teu 10 sebab naon nu sok tahajud tengah penting saat batur hees saat tengah penting teh istirahat nya nama tahajud di jero kuburna kan cak Kanjeng Nabi bakal caang. Begitu orang sholat tahajud dengan 4 rakaat cacaangna kan saeutik ngelentit aduh kaduhung teh 10 rakaat engke di kuburan kaduhung ketika urang teh kitu teu naon ngaranna jariah kaduhungna engke geus di jero kuburan masyaallah jariah teh tiis ke jero kuburan batur anu marakena tina hasil jariah urang dikamasjidkeun majelis taklim keun pondok pesantren bakalna urang di jero kuburan tiis sakumaha aya ASEAN nu tadina merena ka masjid ngan seukur 5.000 mah 5.000 mah tiis dengan jempol doang sagana aing ngan jempol doang di kaduhung ya Allah ya Rabbal ayeuna kaduhung ulangan sakadar ngabejaan untuk merenung mal kebeli urang ge bakal nuturkeun almarhumah malila deui urang bakal nuturkeun almarhumah nya nah ieulah jeung sebuah renungan kade anu tatadina maksiat kabair ulah leutik teh tutup poe ieu buku maksiatna tobat ka Gusti Allah anu tatadina urang ibadah luca leceh kuari singkirkeun ibadah sing beneran ka Gusti Allah lamun tadina urang tahajud teh ngan sakadar 2 atau 4 tambahan
letik kuari ulah engke jadi kaduhung di jero kuburan anak nu tadi da urang jariah teh asal-asalan bareng geus nyaho kieu besi kaduhung di jero kuburan mending teu boga maboga maningan ge kuari dibebas-bebaskeun ku urang naon kitu ngaranna di optimalkeun supaya di jero kuburan anak urang ge mantep. Nah, mungkin kan di akhirat di sorga ya aya hiji bidadari beda tinu seje. Saurangna kan diberena 70. Saurang 70. Oh, ki atong geus wah. Atuh. Aya anu ayat sahabat naros ka Kangjeng, ya Rasulullah, eta si urang cenah pan di ditu tar 70 gitu. Aya capek teh aya capek. Bahkan cek Kangjeng Nabi aya jelema anu sataun di luhur beuteung bae henteu turun-turun. Masyaallah. Naon eta nyaritakeun eueuh capek. Kuari urang aya capek. Mungkin ngan engke panjang ieu dongengna. Sekian bidadari aya anu bidadari hiji nu ngaran Siti Lakbah eta mah eta mah jeung ngalendotan bae. Jadi lamun Ki Ato ka sorga teh mah ke langsung henteu kudu ku Ki Ato nanyana ngalendotan. Aju geus teu make BH. Mari teruskeun lah baik lah. Ieu bidadari nu ngaran Lakbah, ni Siti Lakbah. Ngaranna ge Lakbah, mun ku kiai mah ku santri geus kapahapo, tukang memengan. Lakbah itu ngaranna ge geus beda teh mah. Beda geulis mah nu sejen ge geulis tapi nu ieu mah pohara jasa. Jadi lamun urang keur cicing nya di lahuna, ke Noel kana gado gitu kan. Kuari mah pun misalna ya Haji Pendi cicing aju pamajikanna di dia di lahunan, aju Noel gado, atuh teh mah kos kuntilanak pan. Ya kuntilanak lalakina itu atuh mah aki-aki jeung nini-nini. Itu pantes. Nah, ieu Siti Lakbah pohara jasa. Ya, ieu mah ke dongeng Siti Lakbah mah ke deui. Sebab ieu bakalna khusus jang amal-amal naon tah jang Siti Lakbah. Wah, PR ieu mah ieu. Wah, bakalna. Ya, ieu mah bidadari anu paling punjul jang saha eta. Tadi ge di mobil kumpul geus aya nu nanya, "Eta si jang saha cenah ke?" Tenang heula. Moal kabagian sia mah. Itu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina malam ieu ngaji bari lalagaan tapi urang diajak merenung supaya urang merenung ka alam nu pibakaleun urang, alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat. Pas dipanggil ku almarhumah, urang doakeun mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajah Mamah Makiah dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Bapak-bapak urang, salaki-salaki urang, dulur-dulur urang, bapak kolot urang, anak urang, incu urang, tetangga urang anu geus mararaot, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana, sarua pada dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu masih hirup keneh mudah-mudahan maut husnul khotimah, bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhirat. Urang bisa babarengan jeung ahli-ahli Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wa thalji wal barad wa nakiha minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas wa ta'abba as-sama'i li ruhiha wa jafil ardu an jambiha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma iftah lana futuhal arifin
Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin waj'alna ya Allah fi zumrati zakirin fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul